Aduh, aing ngenean pagawean ka mana di ieu teh lah. Hirup nganggur kieu mah pusing teu boga duit, pagawean teu boga lah deka. Mantap. Cuaca cerah. Mang, panen? Panen. Gagah talusnya euy. Nya pagawean tuh urang mah pagawean atuh. Nya. Emangnya? Lah ka diola nya. Aduh. Aduh. Ih. Aing mah kait segala rupa. Wah, ka mana itu? Siap PRT? Dia heula tuh dia ngopi lah ngopi. PRT? Naon PRT euy? Bisnis jigana ya? Sugan we pagawean PRT. Oh iya PRT, naon? Siap PRT aya naon ieu teh? Dika bisnis naon? Ayo Ipang teh geus di mana eta teh? Kudu PRT lah pusing gitu. Pusing ku naon? Anggur, pagawean, penghasilan urang teh. Bingung mesin bujangan oge urang can kawin oge dah hayang cita-cita hayang kawin keur modal. Itu kan. Kawin jeung naon? Jeung doma. Ngoleh ku sport lagi meureunna ku keneh awewe. Atuh da asa can pernah nempok gitu. Ulin jeung awewe, batur mah poe minggu teh jeung awewe na motor itu ulin. Ban PRT kudu boga modal teh, teu boga pagawean jadi batur teh dianggap sepele PRT pan PRT apa ieu. Da ayeuna mah sagala ku duit kanaon ge lah nya. Ngopi heula tuh ngopi. Oh siap PRT. Nyanet tah nyanet. Beneran lo pada. Hayo sok ngopi yo. Nyanet. Ori PRT nya. Nyanet lah nyanet. Ai PRT mah sok teu euceug. Aya nawaran itu patutnya ngaledek we ka aing PRT mah mun lain PRT ku aing kekuatan da. Ieu tah heureuy bieu mah heureuy. PRT teh ya PRT percol. Sapopoe teh eta di imah we nya. Di imah we PRT da kumaha tuh PRT? Ku pagawean urang teh bingung. Ai mah cager. Cager alhamdulillah imah mah panggilan urang paraban kita mah kana papa geus urang tanggung jawab urang. Heueuh nya eta. Didinya teh pan beureun lalaki geus dewasa umur ayeuna baraha? 40 PRT. Komo 40 geus kadaluarsa. Can kawin coba. Lain teh hayang dah. Gawe atuh, gawe neangan gawe. Gawe naon teh Pak RT sugan aya Atuh pagawean? naon we, gawe mah ulah bauan kana pagawean. Teu urang mah kitu kan teh domah ge nu bau teh di abah. Bae bau. Aya sih pagawean mah eta oge. Beneran PRT. Ngan cocok moal keur didinya gitu Ipang. Cek PRT teh ulah bauan lah. Naon we? Tak kitu mah urang ieu aya sih gajina gede lumayan. Dina sabulana. Lain. Tau bulat mah loba teuing eta mah. Cobaan. Aya di ditutup. Mana? Lain di seberang. Rada jauh sih. Sabulana teh 10 juta. Gede. Ngan daek teh ka seberang kitu mah ditinggalkeun meureun. Sanggup mah kira-kira. Gawe na. Ayo. Naon PRT gawena? Gawe nama nyaeta ieu nguras laut. Oh my god. Ini PRT mah. Aya pagawean nguras laut ieu mah pagawean sejen ngan ngaledek ka deui. Ampun.